Wa parogoka jeung nyalsena anjeun waktu luang naon bahasa urangna rineh pek kayak dibaca jadi reuneuh gitu. Wa parogoka jeung nyalsena anjeun gunakeun waktu anjeun keur nyalse teu loba kariweuh qobla saglika dina samemeh riweuhna anjeun mangpang beungpeung keur eueuh pagawean sok atuh rek mangkat mau mangkat nanas dingke-engke aya alesan di wae bipat hisini ku matahkeun sin biasana sug gimana teu kita dipatahkeun sin qobla saglika ayib tanim tegesna kudu ngalap untung anjeun mengambil kesempatan kudu mangpang beungpeung anjeun parogoka kana nyalsena anjeun kana rinehna anjeun bihadihi dari di ieu dunya di dunya qobla saglika dina samemeh riweuhna anjeun kunaon bi ahwalil kiamati ku pirang-pirang pakewuh poe kiamat ku pirang-pirang kasieun poe kiamat atawa haul teh teror loba kakeueung engke mah dina poe kiamat urang geus maot riweuhna moal kagok mangpang beungpeung ayeuna di dunya ieu teh di dunya teh sanajan urang sasibuk-sibukna ku pagawean tetep disebutna teh salse di dieu mah di mana-mana ngabandingkeun atawa nganisbatkeun bahasa salse di dieu dimaknaan di dunia sementara riweuh dimaknaan di akhirat maka sariweuh-riweuhna urang di dunia tetep teteh parog eta teh nyalse lamun di naon dinisbatkeunna disambungkeunna jeung akhirat dibandingkeunana allati anu awalu manaziliha anu ari mimitina pirang-pirang tempat ieu lati awalu manaziliha anu ari mimitina di pirang-pirang tempat ieu lati teh eusina kiamat pertama kiamat teh di awalan alam akhirat teh al qabru eta kuburan tah riweuh teh dikubur namun geus asup kana jero kubur eta geus mulai riweuh ari kadinya mah hartina mah berarti eueuh alesan duh hampura itu sibuk di dunia mah sasibuk-sibukna anger salse teh engke wah sibuk mah engke di jero kubur cenah kada barinya kitu deui nakola mindahkeun hu kana ieu da saha al-aziziyu imam al-azizi anil munawi nampi ti imam al-munawi pahadihil khamsatu tah ari ieu anu lima perkara teh anu ku urang kudu mangpang beungpeung sabab cantang tu bakal manggihan nu lima anu seje la yu'rafu eta teu bisa dikanyahokeun la yu'rafu eta teu dikanyahokeun naon qadruha nilaina ieu khamsah ukuran atau harga gitulah hargana betapa berhargana ieu nu lima moal kapanggih illa ba'da zawaliha kecuali dina sabada leungitna eta nu lima
moal kapangi harga na waktu ngora kecuali kapangi teh kudu umur geus kolot nanya ka jang abah teh baheula mah keur ngora karasa geuninganan geus kolot mah harga na ngora teh kapangi ku aki-aki mah ai kudu ngora mah biasa-biasa we ulin we murah harga teh umur teh rasaan teh kapangi nu geus kolot umur geus 70 sedetik-detik geus tareh dicabut nu kadua waktu sehat qobla sakom harga na cager moal kapangi betapa eta teh mahal kecuali kuno gering nu di ditu tuh di CR nu di PMC cing tanyakeun hayang naon hayang naon geura nu gering gitu da lain hayang naon meureun pasti nomor hiji mah hayang cager hayang kawin nama make hayang cager karasa geuning dibere gering teh sagala teu geunah dibere udud teu geunah barang dahar pararait awaran sugan awe nu geulis moga hayang cager geus nomor 3 gina ka qobla pakrika dina waktu anjeun keur sugih ieu teh gunakeun cenah ku memeh datang pakir betapa naon mahal hargana nilaina nu ngaran sugih nu ngaran keur boga duit kapangihna harga boga duit teh kudu teu boga duit gitu kudu balangsak mah karasaeun ada hirup teh kawas kieu beuri hayata ka qobla mautik moal kapangi harga na hirup kecuali kunu jalma nu geus maot urang asa biasa Pak keun waktu ngora geus liwat ayeuna keur waktu cager terus ayeuna urang dikersakeun sakieu mah urang bisa dahar tingali di batur mah ayeuna urang waktu masih kene dibere hayat dibere hirup tingali nu geus maot mah Fahadil khomsah layu roku qadruha illa ba'da jawaliha rawa ngariwayatkeun hadal hadisa kana ieu hadis saha al hakimu imam al hakim wal baihaqi jeung imam al baihaqi tisaha nampi na ieu riwayat an ibni abbasin nampi ti sayyidina ibnu abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas bi isnadin kalawan make sanad hasanin anu alus rawa ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha al imamu Ahmadu imam Ahmad wa Abu Nuaimin jeung imam Abu Nuaim wal Baihaqi jeung imam al Baihaqi tah ieu mah beda ari tadi mah nu nyaritakeunana nu ngariwayatkeun hadis ti Imam Hakim Imam Baihaqi nampina ti Sayyidina Ibnu Abbas hadisna eta keneh ayeuna aya nu ngariwayatkeun teh Imam Ahmad bin Hambal Imam Abu Nuaim Imam Baihaqi nampi ti saha lain teh Sayyidina Ibnu Abbas dauhan nu tadi teh tapi an Amr bin Maimunin nampi ti Amr bin Maimun ti Sayyidina Amr bin Maimun. Jadi sahabat Amr anu nyarioskeunana ari tadi mah sahabat Ibnu Abbas. Wal maqalatu saniyata asyarata jeung ari maqalah anu ka-12 an Yahya bin Muadin eta tetap nampi ti Imam Yahya bin Muad Ar-Razi rahimahullah. Yahya bin Muad Ar-Razi kumaha saur Imam Yahya imam maqalah ieu lain hadis man kasuro sab'uhu kasuro lahmuhu cocok keur urang man ari saha jalma kasuro eta loba naon sab'uhu seubeuna man saha jalma anu loba seubeung kasuro tah pasti loba naon lahmuhu daging naman jalma nu beuki nyatu pasti awakna gede lintuh kagigireun
tapi keheula ke nyambung ka dituna tong waka kasindiran bawa urang kuru nyatu nama beuki iya mah daharna jarang tapi awakna jadi wah kitu barokah meureun tah saha jalma nu loba waregna loba dagingna bi khilafi man ku bedana jalma tah aya aya ieu mah dikecualikeun ieu mah lintuhna lintuh henteu goreng ku bedana jalma kasuro anu loba naon akluhu barang hakana ieu siman naon akluhu dahar nasiman loba dahar teh aya alasan bisa babi hiddatid dikri ku sabab sekeutna tahlil sekeutna dikir nah ieu mah ku sabab sekeutna dikir tajem cenah dikir teh wiridan teh maka lamun urang loba dahar tina sabab loba wiridan palaya duru tah henteu naon-naon itu loba dahar nah bedanya nu loba tahlil mah ieu naon sababna li anna ba'dul auliyai karena yen saanyana sawareh aulia sebagian para wali aya cenah tariqatuhum eta ari perjalanan aulia aya sebagian perjalanan aulia teh eta mah di antara tarekatna teh kasratul akli eta loba dahar oh cocok yo nu gigireun cocok yo ya perjalanan wali yo ya jadi ulah goreng sangka kanu lintuh ya jadi loba dahar tina tapak ngalobakeun maca la ilaha illallah beda cenah ieu mah naon sababna lisuratin hidomil toami lisuratin hidomi toami karena gancang hancurna kadaharan jadi cepet dahareun nu dina jero beuteung dicernana ku peujit loba dikir teh cenah biharoroti asari dikri kusabab panas tapak dikir matak nu loba tahlil bakal litu geura naon sababna tapak dikir cenah tah mah ari dikir nimbulkeun hawa haroroh cenah matak cenah urang ari hawa panas eta teh keur naon di antarana hawa panas eta teh di antarana teh keur mun urang ngabakar sagala rupa sifat-sifat nu goreng dina hate urang matak di mana-mana urang tas wiridan tas tahlil tas bacaan-bacaan dikir disunatkeun tong wahaka diseblok eta beuteung ku cai komo ku cai es mah lebar eta teh hawa sifat goreng urang keur dibeulem keur dibakar kaburuk urang diceos atuh jadi eureun ngabakarna teh matak adab-adaban ba'da wiridan teh naon cenah tong waka nginum alla yasroba tong kangin keur antepkeun heula tungguan eta marek beres malam Jumaah sok yasinan pan segala rupa keun tungguan heula sakedeung setengah jam beuki lila beuki halus jika tas dahara gitu nungguan hawa panasna sina turun ku sorangan tapak wiridan teh cenah fa innahu dasanyana itu dikir fa innahu dasanyana dikir kanari eta tetep seperti seuneu ai seuneu naon keur ngabakar gunana teh ngabakar suluh ieu mah meurentah kertas dikir mah lain ngabakar eta tadi teh sifat-sifat anu goreng matak loba jelema dikir maka kabakar cenah kokotor-kokotor dina dirina teh bi khilafi sholati ku bedana maca sholawat beda dikir jeung sholawat kamana ala nabi ka kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kumaha kitu ari tapak maca sholawat fa inna asaroha daksanyana tapak sholat ala nabi tapak sholawat ka kangjeng nabi mah baridun eta anu tiis jelema nu ahli dikir jeung ahli sholawat beda nu ahli sholawat mah kalem sababna boga peredam teh nyata
sholawat. Matak Abah Lutfi oge digabungkeun antara dikir jeung sholawat supaya aya peredam aya pemanas. Pemanasna keur ngaleungitkeun kokotor, peredamna keur ngendalikeun urang supaya teu gampang ieu teh. Teu kau belum teu kabagian amoh gitu. Tapakna tiis dina sholawat mah santai. Nah, cara nyambung nih kanu tadi. Jalma nu loba seubeuh, loba daging. Daging awakna gitu. Terus masih nyambung ieu teh. Waman jeung ari saha jalma kasuro eta loba naon lahmuhu dagingna si iman. Artina daging teh meureun lintuhna si iman. Cek nu lintuh teh ai kaduhung ngaji ayeuna. Moal pan aya nu tadi beda lintuh tapak tahlil eta beda. Eta mah thariqah aulia. Thariqah aulia eta mah. Saha jalma nu loba dagingna kasurot tah loba naon syahwatuhu merengpengna. Syahwatna siman. Jadi loba dahar syahwat lagi kenceng. Berarti dahar jarang meureun beuteung lapar weuh kahayang. Teu hararayang teuing lah. Teu kareyang teh teu kareyang. Dahar sih. Paladi daari anu yutpiu anu mareuman ieu ladi perkara anu matak mareuman asahwata kana syahwat. Di mana-mana loba dahar nimbulkeun kana loba syahwat berarti supaya syahwat turun kumaha carana sabalikna nu mareuman kana syahwat teh huwa eta ari itu ladi alju'u eta lapar. Supaya syahwat urang turun maka diredam nanti cenah naon ku lapar. Termasuk lapar teh meredam segala rupa penyakit. Mata kurang bisa dibandingkan bulan puasa jeung bulan di luar puasa nu gering moal seperti lobana jika di luar Ramadan. Nah, naon pan aya eta teh dawuh Kangjeng Nabi sumu tasihhu. Mun hayang cageut daek kudu daek naon? Puasa. Naon puasa teh? Heueuh ngalaparkeun. Da urang mah puasa teh lintuh urang mah nya. Soalnya naon pan ti isuk ti jam 5 nepi ka jam 6 dilaparkeun karek ge buka we 5 menit mu tutup pinu langsung pan berlipat-lipat dahar leuwih aya ti 3 kalian isuk mah. Jadi mata urang mah pantes lamun puasa urang dihenteu-henteu ge rumasa lah. Tapak puasa urang moal pati karasa hikmahna ku urang. Matak disebut lagi naon bulan Ramadan teh disebut lagi syahrul ju bulan lapar. Ari nu disebut bulan lapar teh lain ti beurang ngungkul sabulan memang lapar. Matak ceuk ulama di mana-mana cenah urang buka atawa di mana-mana sahur sesakeun rasa lapar ulah nepi ka leungit. Jadi pas buka mah buka tapi lebah dahar ulah nepi ka lapar nu ti beurang leungit kabeh. Urang tuh bisa hudang pahan. Dendam. Nah matak hikmahna kurang pati iya gitu orang mah. Uruna gitu, aduh. Buku geus digunduk-gunduk diisuk keneh balanja. Lebar. Jadi loba daging, loba lintuh, loba syahwat. Nyambung keneh. Waman jeung ari saha jalma diliwat gitu liwat kasurot eta loba naon syahwatuhu merengpengna si iman saha nu loba budak saha nu loba syahwatna cenah. Maka naon nyambung deui kasurot tah loba naon dunubuhu noongna naon dunubuhu dosa-dosa nasiman
asal tadi dikecualikeun kalem eta mah anu tapak wiridan mah beda nyata tadi teh kalau mustadilun tapak wiridan dia mah Toriko Aulia Amin. soalnya seur proyek ulah saturut-turutna tinggal di Abuya Maliki tak tapak wirid teh mah mau yang lintuh pada aja nanti kan tak usah di nanti kadinya arahna kurang angkat heula Angkat kejeretkeun. baheula aya di Banten tak eta makomna ngaranna Mama Belabelu bisi pernah nu jarah aya di Banten yang Belabelu jadi balik montok loba dahar teh ya hiji waktu dilongok ku guruna eta pas guruna datang kadinya guruna mah kuru udah ahli tirakan guru teh ya disindiran lah ku guruna lain cenah jadi kiai teh lintuh gitu rada kurang resep nu jadi guruna teh sabab muridna teu sakumaha perjalanan nu jadi guruna akhirna ditantang lah ku guruna ayolah urang balap ka Mekah cenah cek guru nate urang balap ka Mekah mangga mama teu langkung mama we ayo der pokona setar ting jam sabaraha pas guru na nepi ka ditu di ditu teh geus aya panggung keur ceramah ternyata muridna nu lintuh bisa didonta lain cenah mana hebat gitu sakitu disindiran ku sabab lintuhna teu tiasana naon cenah abdi mah abdi mah meureun guruna ku sawab ieu teh ahli tirakat ngarumasakeun asa leuwih gagah anjeunna rada leuwih tah ngarasakeun ieu mah sanajan lintuh-lintuh ieu mah tawadu teh ya tawadu abdi mah nya alhamdulillah we gitu ternyata eleh kudu lintuh eleh kudu lintuh nu lintuh mah loba cekel jadi loba dosana cenah balik di kadinya balik di kadinya iman nu ieu wahia jeung ari itu dunu ari dosa teh allati eta anu tahjubu anu ngahijab anu ngahalangan itu lati teh eusina dosa ari dosa teh eta ngahijab ngahalangan hu ka itu si jalma ka si iman anillahi ti Gusti Allah jadi hatena dina lebah ibadah teh moal naon moal malaweung eta teh non mereng eta teh buru-buru waman jeung ari saha jalma kasurot eta loba naon dunubuh dosana man sedangkeun saha jalma nu loba dosana kosa tah heuras teuas kosa tah teuas naon kolbu nasiman di mana-mana hate teuas palam yakbal atuh teu narima itu kolbu palam yakbal atuh teu narima itu kolbu al mawaido kana pirang-pirang papatah di batur karena pirang-pirang mau itu karena pirang-pirang pitutur jadi hartina hate jelema teuas teh ai penyebab teusna hate teh loba rupana loba rupa inti nama hate di loba teuas teh tina sabab dosa ari dosa teh kudu tina lintuh wae teh mah tong didinya teh mah loba nu sejen oge nu jadi penyebab urang dosa jadi jelema hese diomongan teh tina sabab dosana ayo dosa loba cara waman jeung ari saha jalma kosa eta teuas naon kolbu nasiman di mana-mana hate jelema geus teuas goriko tah teuleum itu siman tenggelam siman bi kasri roi ku ngasrohkeun ro teuleum dina non pi apatid dunya dina pirang-pirang bahayana dunia dina pirang-pirang ancaman dunia
wajinatiha jeung perhiasan dunia. Jadi lamun disimpulkan ditarik gitu, man kasuro akluhu man kasuro sabuhu nawan kadituna teh tak tempat tungtungna goriko pi apati dunya wazinatiha, jelema anu loba waregna maka bakal teuleum dina bahaya dunia jeung perhiasan dunia. Sabalikna berarti lamun jalma anu loba laparna lain bahaya dunia ieu mah tenggelamna dina naon minakan amal-amal akhirat. Biasana sok rada bareurat urang teh gitu. Nya eta mah tergantung nu asup kana beuteung. Ari nu asup kana beuteungna halal mah ieu lebah haram, jelemana mah kuru tapi nu di dahar tetep menang maling wae. Nya eta mah sanajan dahar jarang oge ari asup kana beuteung barang haram mah angger ujung-ujungna mah cilaka. Jadi kesimpulan nama naon? Dahar we. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.